hiji padepokan anu subur makmur loh jinawi kertalah karaja sepi baling tong rampung. Halo, selaras. Kalaya di tema ku seorang marga satwa, seorang manuk gede, manuk letik anu cingkarotet. Cai curcor tisaban plokso. Wisturi napak matak namahan endah tumaninda. Anu janten wiku zaman kapungkur, pandita zaman baheula. Baik zaman kiwari kiai ulama ajengan. Nuka sebab Maharsi Kombayan, Maharsi Bisma. Hiji jago kolot tokoh Pandawa lan Kurawa tuntas didikan rohani kalayan jasmani kalayan disawang dipun bareng ingkang putra murid Raden Sanghyang Dipayana tungkul hamaring kudat nyemah dari mangsada adih kupamur ingkang maha guru lami-lami Maharsi Kombai Maharsi Bisma mekaten pengandegane Apa yun cenah? Kasih anaki Itu sesepuh. anak ama pupu dening semah hati dipawenangan Dua anak dia. iam kahari pinahkeun eta sajadahna ka hareum supaya nyaritana ulah pahau-hau kasih Kulau ya teka perlamu kaulah sejanjang akan semapang abatos kohonyuh panjenengan Apa yun sesepuh? Semah bakti hidup diterima kulengen ken cacing katuhu simpen pundehing mastaka dicangrit dina ati sanubari kasih tau timalan juga ya tidak perkawis kelepatan mukia tiasa ngahapunten kelepatan nu ageng nu alit anu dihaja nu teu dihaja maklum paron ampun kasuhun jeman hampun nu kakenda juga ya Jog greg sesepuh mah. dina masalah kasalahan urang pada saling hampura urang pada saling hampura sababu ijima anu paling ampuh keur manusia hirup di alam dunia lian ti saling hampura tau timalan juga ya anu gede kasalahan leutikeun tau timalan juga ya tidak perkawis kelepatan anu ageng nu alit terjadi hapunten ku serapang saja ya iya salajengna sumon pontening saliat tiasa nimbalan kaula dina waktos ayeuna tansah kalentang di ajeng-ajeng siang pun dalu kejawi timalan si paduka jeung aya kasih tidak saperkara eyang diknegrakeun rasa kasono kanu jadi anak tungguru-guru dipanggih sabulan 2 bulan sapoe jeung samenit geus asa sono geus asa sono kanu jadi anak dokti malacing ya kurunyung tina rasa kasono kurunyung ngerasa kanyaah gedenya aku gedena leutiknya aku leutikna pinternya aku pinterna bodohnya aku bodohna goreng patutnya aku goreng patutna leungit timur rasa hariwa nu jadi kolot kanu jadi anak
sok sieun nu jadi anak teh labuh pulaku runtak ku kalakuan sok sieun nu jadi anak teh jadi sampahna nagara jadi runtahna masyarakat korban pergaulan mata gerape hias ngaran ama kula-kulampah anu hade ku diri anjeun hias ngaran ama kula-kulampah anu hade ku diri hideung nah eta mah budak goreng patut teh tekarisna batur anak saha teh pan anak tukang goong bapana ka bawa goreng ya kasiwit kulit ka bawa daging mah bawa kapuhleungeun nah eta mah budak teh keur hideung kos dalang teh tukari pamajikan batur tekari domba batur anak saha teh pan anak tukang kenang bapana ka bawa goreng aduh eta mah budak keur kasep teh getol ngaji pinter jujur bageur anak saha eta teh pan anak dalang tiasa naik ke anjeunna manusia nanya wah anu hayang gope satu sabab daun cik tadi ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin mubakat jadi hakimna diri liar tilaku lampah pribadi cilaka jeung salametna manusia tergantung kana amal perbuatanana komo hidup hiji nonoman ai nonoman neruskeun bangsa jeung negara komupan bulan kamari teh memperingati 17 Agustus anu ka-75 eusian kamerdekaan teh ku karya-karya nu nyata aya eusian kamerdekaan negak botol lain nu kitu eusian kamerdekaan ku karya-karya nu nyata topi malancing ya katerangan netelakeun kamerdekaan lain hartina hadiah ti para penjajah tapi menang nebus tohtah jiwa raga kadiekeun kaselamatan bangsa jeung nagara merdeka sebut kuyang gede karasa ku anjeun merdeka dina waktu ayeuna merdeka urang teh nyolaya ceuk batur teh nyolaya teu merdeka ceuk ama merdeka impleng ku anjeun samemeh dunungan urang jeneng aya teu mobil operasional desa desa jiga kumaha ancur tapi tempuh jalan dina ayeuna hese dincaktaneun pelur kabeh sukses Pak Kades patak jadi deui ge kamari mah anu dagang cai deh datang nira tangan demam datang nira tangan maneuh pakulingan datang nira tangan maneuh pakulingan rana pagulingan rana
saut imbal wacan sapraptane pun halitan para Kurawa anu dipimpin ku Maharsi Kombayana tumima di padepokan kana tumibda wilujeng tepangannya Sampurasun sim kuring tumorojog tan palarapan dina wengi ieu nasa eueuh cai tanya usum malolo kitu kamari papan basa ustad hujan wilujeng sumpi pemesan nya jam sabaraha kitu jaman dhuwur egalitaros kupula nya kuluna ya pikresena untuk merujuk tanpa larapan kaparepokan karna sarewas-rewas ieu teh teu rawas-rewas angin margi sim kuring dongkap ka dieu nyanak maksud anu tangtu tujuan anu nyata wow. Di negara Astina patihna geus set jabatanna lah ayeuna milarian satria pinilih tanding nu bakal dijadikeun patih di negara Astina ku kinten-kinten putra salira di Widya upami janten papati di negara Astina kalau pula mau bisa mutuskan seorang sebab naon anu bakal ngalaksanakeun
kapamimpinan nu ngajabat incu pula tanya we incu pula muadik pipilueun cing waspada kasih dipayana kaulah pangersa teu pinu nama kaulah nyangakeun haturan rawuh ka hujung panjenengan syukur aya pikir senaon ieu teh purwasaya jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di teang ka padepokan kami bawa bonge nya budak apa dia tadi girik dijenengkeun pati di negara Astina nanyakeun keneh bonge itu ciku kira-kira anjeun dae dijadikeun patih di negara Astina. hah genah ieu jadi pejabat mah genah teu kudu kampanye teu kudu naon ieu aswata mah oge mangkukna miluan popolitikan dagang gamar hasilna kalaka pegat senal berdua teh batina teh pegat senal oh dewana teh menang ari geus menang teh saksi teh tim sukses gitu cik sakali daek Dijadikan patih di negara Astina hampun panon cimar hampun nuka tendawu ninggalih nuka pandi keur kaula teu acan sayogi teu acan siap kanggo janten pejabat bah benten atuh sareng Pak Ismawanto Somantri anjeunna mah lincah pinter kaula mah belet teu sangem ngurusna ge teu sangem Hayang disawer eta teh. dek naik moal moal tiasa udah pelekuknya ini diberi jabatan teh Hayang ngawayang. gampang yeuh ayo jadi pejabat tinggal naik tinggal ngucapkeun naik gitu penyiar mawar kaulah teu sudi abrig-abrigan teu hayang aprak-aprakan mung apruk-aprukan kudu jadi pejabat di negara Astina asal kecap tina as-sayatona sayatona tempat setan dameureun atuh guru lagi kombayana komte komunis bate bayangan jadi dorna bayangan komunis raja nage Suyudana asal kecaktina Sudon ngomongkeun batu terus sudah abri-abri teu yang aprak-aprakan ke kaula baik siapa mau pak sakali teu sudi tetep teu sudi Raja Durata bakal nak kamane lamun sengaja teu daek dijadikeun pamimpin di negara Sina beda lamun kieu cara sek saya ubah
hanya sakali daek Pak moal misang kala wayang terus elah kata lamun kieu carana urang pada adu teluk ampar 3 urang pada seres-sineran banting binantingan jeung kaula coba maju Ciduhari atuh nginum alabhab ari eta cai asak eta dan asak mah amis oh dah asak kajejek Siki kanyut aduh seueuh berjuang di medan perang ngayonan masuk jurang layuan dengan laga dengan laga ayo lari jangan lari lingos nanti jika payopi lingas teman lingos
Molotot teu neuleuh nya hari jelema. Ngesidik atuh uang teh nyumput di aula Balerea deuleu. Cuk. Sate acan atuh uang ngalajengkeun pidangan wayang golek, wayang daun, hoyong sanuk-sanuk kuat itu. Unur katingali punu, datang katingali taar, rantang. Dek sanuk-sanuk kuat teh, kanu kagungan pupuhu lemur ais pangampih desa teh nyolaya. Pak Kades si ganteng kalem, si ganteng kumplit, Ibu Kades si cantik jelita, si bager josong we di Samsu pantes teh ka gua. Satu acan wa ngalajengkeun pidangan wayang golek sia sanuk-sanuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah perangkat desa masa tengah waler da cek Pak Kades mah lamun tengah waler salam teh isukan dadaguan we SP1. Balik deui meureun kurang lekoh hujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. So Pak Kades catet ari hoyong tiasa nyeretkeun mah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahidan walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu war rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Alhamdulillah urang sarerea tiasa patepung lawung pamprok jonghok patepang larai dina ieu peuting ucu. Alhamdulillah geuning ujang. Basa aya pangersa ulama mah kiai hujan mangko teh dibarokahan. Ari uang nih asa kagaringan itu ti korong. Dan nangka mah anu asak teh amis ucu. Cai mah geuning heran. Alhamdulillah geuning. Basa Agustus itu mah urang teh dikiriman cai seueur nu ngirim. Ari Agustus ayeuna mah alhamdulillah geuning mirik Pak Kades mah curlung deui we hujan. Ari milik anu soleh Pak Somantri. Molo itu setiap bala. Aja molo. Molo naon sih lai? Yang dibere. Dibere naon? Naon deui? Sanuk-sanuk katua kanu kagungan pupuh lemur ais pangampih desa teh nyolaya tingawitan Bapak RT anu dipihormat, Bapak RW anu dipihormat, Bapak RW anu engal, Bapak RW 23, Bapak RW 7 anu ararengal panginten nyacu. Muhun upami dalang mah RW anu eleh.
Jangan bunuh. Acan di Arab-Arab teh. Sekdes padudi kata anu ngatur naon durasi ucu. Langkung tipayun atuh ka Bapak Kepala Desa teh nyolaya si ganteng kalem anu ku uwa dipihormat ucu rawuh ibu. Perangkat desa anu sarole anu gararanteng anu balalager anu mineng mere rokok ucu anu balalager anu ku uwa dipihormat. Ibu-ibu, bapak-bapak, sepuh anu menjalin istri anu masih keneh teu acan kulem sami ku uwah dipihormat. Nayaga atau anu kasep, anu geulis sami ku uwah dipihormat ucu. Atau anu icalan mudah-mudahan ku Allah Subhanahu wa taala dilariskeun sing seueur batina, sing sering sodakohna. Da sababna lamun anu beunghar ngaluarkeun zakat urang teh nyolaya moal aya nu miskin ucu. PKH ayeuna mah ucu. Cik ucu. Gua teh hayang sareng kenek mah ieu. Ngajag-jagkeun urat. Urat aren cing nu pantes lagu naon warek-arek kene iki. Oh wajib cililin. Nah eta aku sok sarap payah mawa ucu isuk we keun bae lah. Tuh wanadang mereka dia tuh mana wanana hidup wanana hidup tong direcehkeun wanana. Pak Kades urang ngareng kene Pape bari tanggal waler mun uang ngarep bayar Pape kanggo nambih-nambih mayar panayagan ucu. Berjuang di medan perang. Aduh, kau lah Kang.
Kang. Op. Akang kurang ajar pisan dinya batur-batur kabagan sembako aing teu aing se tuh cicing king teu teret Aduh sampurna pilna, aduh wanana nuhun bisa tapi. Aya nu mau. Dari akang rumah santo. Akang kurang ajar pisan ka aing Itu balik babel. ijid kunaon ngewa kunaon ka aing panayagan Kudu beres we akan nanaon ge tulah jang jereng kenek naon teh teu paruh reng kenek teh hanca saha cing hanca si Uwa eta teh. bapak aing dibelekuk-belekuk ka aing pas ngabelekuk besok Maro kumaha aing nyokot hanca batur rumah gena belekukna ge. temenan aing Kudu beres nulis dina amplop, asupkeun duitna bikeun amplopna. Ka tukang kena kakarek beres nigelna kitu lain reng kene dina hareupeun kalaka di kamar abi di komo. ngus pinahkeun ke bawahna kayaknya ada aing geus ngomong sia Ngombe kata aing kalau tepikeun ke gebog jadi dua aing geus ngomong ampun alhamdulillahirabbil alamin pamajikan jadi majikan panayagan jadi kuntul aing ngigel bapak aing diblaktuk-blaktuk aing geblos paguruntis deui atuh lain kos pejabat ambek kunaon ngewa kunaon urus tunjung Apa tadi mah? Apa tadi mah? lainnya euy Ulah jojo balesak atuh. Pemanasan heula. Nyata pabidang ngibiluan pembelesak naon teh. Bagian bat Gusti Allah BPD ka mana BPD? Pak Kadus eueuh ka dieu. Bapak RW 7 aya. Bapak RW 7 yasinan heula. Malam Jumat. Hari Bapak RW 23. Bapak RW 23. Ah, tadi ke berjuang anjeunna mah. Heuh. Wah, Kage Pak. di sok anu bos salina ieu euy. Heeh. Lain aing aing heletah tepikeun ka sakieu ye. Heeh. Pak Kades, alhamdulillah. Mana Pak Dedi? Tuh. Pak Dedi. Mapaya jalan satapak ngajuk-juk ke hiji lembur teu kerasa capena sabab kuring tumpak ojek. Allah Akbar Pak Yopi, engal ka dieu Pak Yopi. Kak, tuluikeun atuh. Hujan angin dodar gelap, eueuh pisan keur ngiuhan. Da baheula mah desa teh butut. Masya Allah, desa tepikeun ka mentereng kieu aya namanya. Mobil operasional desa teh nyolaya mentereng deui wae anu anyar. Aing mah hayang nincak taneuh ayeuna di nagang eueuh. Hah? Di nagang teh hayang nincak taneuh teh hese ayeuna mah dipelur kabeh. Cek batur korupsi moal korupsi mah disebut korupsi mah nyambang ajengleng mobil nya euy. Heeh. Matak aing milu ngadukung teh bangga teu daek nyirian ka batur. Allahu Akbar. Cingah
supaya Pak Kades ka dieu ka panggung lagu anu ngeunah naon hah tung di beja-beja nganyuk panayagan gede bayar saware cing sok atuh edek moal neng nong saking kokolotan apa guruntis jangakeun buka des Bapak BPD Bapak tika polusianana Bapak Kadus sadesa teh nyolaya perangkat desa anu karasep mangga nyangakeun Pak Ape, Pak Yopi, Pak Haji Dodi urang kaul sasarengan urang salametkeun desa teh nyolaya ayo
adil. Semar dibelekuk-belekuk aja belekuk-belekuk. Kang aya hasil. Alhamdulillah. Oh. Acan sadaya kan. Jadi ari halo alhamdulillah lancung aing. Mohon kelanjut bala. Aduh. Kang, acan aya nu beureup. Acan kita Pak Kades. Kang, kumaha mau hidup. Belum kah? Kita diterek sirowaseun. Jadi Ari Semar teh manusia abnormal. Semar teh manusia percobaan. Kamari. Lamun disaguling mah ku aing dipake eupan. Kakolot gitu. Naon pelak sereh dina hulu. Ih, Lempang teu puguh jalur, digantung jalur dah. Aduh aya anak. pamali teh Kang dorong. Ya, pamali. Ah, mending hapa sampu. Ulah, Kang ulah. Lamun berakati pas mantri aing bung. Sia teu berapa kahai. Ampun, Gusti. Tong ngaguguting Semar atuh euy. Manusia abnormal, manusia percobaan. Kang, ke pamali Kang. Kang, pamali teh ulah nyarioskeun. Tuk pangkeureun pamali. Yeuh. Dewek lamun disakolakeun ku Semar, Kumaha? ayeuna meureun jadi sarjana. Jadi SE, sarjana ekonomi. S1, S2, SAG, MAG, S lilin, siangat prak-prak. Ulah Kang pamali Iya, pamali. sepuh teh sepuh. Dia mah dewek di sekolah, potong sekolah bawa arit jeung kojong, paraban meh. Kumaha kolot kitu, tong jawab ke anak. Teu mikir pisan. Sekolah ge ke sekolah gini dina HP. Apa nama corona? Oh gitu. Hah? Kok di daring Oh. naon Kang daring teh? Euy nyawa ah. Oh. Lain di sikatan di sini. Apal teh si lain. Naon? Gusti Allah nurunkeun corona. Tepikeun ka jelema nu teu make masker ditahan. Tahan. Dang kege bakal kitu. Baham teh bakal dicocokan, anu berbicara teh tangan, anggota badan, baham mah jemping. Tah teh geus digamarkeun ti ayeuna keneh eta teh. Mata kudu bener teh oge. Anu teh make masker mah. Berapa? Aya anu bisa kumaha wae kumaha teh. Hah? Cuci tangan ya. Kalau bana cuci uang. Oh asin. Taulah nguguting Semar, beraka nguguting Semar. Kang. Eta gini make kudu jaga jarak. Siapa? Raun. Aya atuh kitu Pak Apep Semar teh tukangeun lain jempe we. Mun batur cilaka teh atoh. Omat tadi. Bisi ka kopikeun dah geus kitu era urang. Asuk sana bisa suka kasep Semar naon ieu deh. Tuh. Sae ya mohon. Wujud kan. Sia kabanyaran Pak. Tuh astagfirullah. Nurut cupu hirup teh. Lah. Patuh ka payu sia. Keur berembeung teh. Naon ari Bapak? Tadi ngomong naon sia? Nya Bapak sakitu kasep ngalempereng konena.
aing. Kades bela apa kades? Cek abi teh bapak teh jika buah mangu. Hah? Kumaha? Kumaha? Wah, batur cilaka teh atoh ieu mah. Ampun. Cik atuh jangku teu kaharti hari jodoh. Bu. Nyambut Pak. Masya Allah. Cucungik sia. Lain cucungik Pak. Sapraptonipun barang saweg semat padanaya semaka piguyon di negara Karang Gumiwang sapraptarekan tumibat. Ya. Ulah kaget suaranya.
kumaha ini baji eta saban geureuhan cuy lain saban geureuhan ieu kalieur-lieur ngigak kikituan ieu baru kumaha sia ada kati kolot tadang lain si lain eta nanaonan bieu ha kikituan goblok surga budak tuh padahal deui lain kami jago tiyu teman kasih sepir gitu ah. sok ya orang ada rucingannya wing sok siar di dewe gula itu siapa di orang gula sok naon asep lagi jeung asep teh kucing sok atuh apaan kayak atulanan mencerita lagi nyerita Cikaru Pak ayeuna sedan jadi BMW Avanza jadi BMW bus jadi BMW X-Rada jadi BMW Ari BMW jadi naon sia duh naon euy cing pagades kudu pinter naon jadi naon nya eta apaan sia hah jadi loba hah lain sia lain nyanyawanan teh jawab sia teh jawab ditakol euy jadi bemo lain sia jadi beca lain sia taluk sia taluk baik jadi disetot jadi disitakeun teu kasetoran si keo suka dai lain kan ieu nanya Allahu akbar tah ini didawekeun anu hese anu peureuh ucing naon anu sirah dina suku ka eta mah ceuli dina suku eta mah tauhid mah tauhid mah buntut dina suku tauhid resep kanyut dina suku ngomong kanyut atuh ah anu buntut nadina suku sirah nadina suku ceuli dina suku panu dina suku ucing hideung sia lain jero ieu jero ieu teh ucing belah lain ucing-ucingan lain sia nah ucing naon atuh goblok ye talu oh talu ucing katincak udah suku aduh menit turik-turik deui ya
telaksana kapidunya suka kene ngabale bangke ngajampan aku garis kawanti-wanti kuena kabina-bina lucu tanpa tanding ampun damis nang daun seueuh adonan nok sapotong rambut naomak banyu Dewi Sukara teuing ya kula lamun teu kaultun ti pungkah tamang beas tilaksana kapinulian ka Dewi Suprapa suka kene ngapale bangkengan jampana bukan rup ku padung ngerap ku lemah katinihan tanah beureum moal boleh inget ya si Arjuna ti mana dukuna Suprapa tepikeun ka mas batin cerik ngajerit malatan langit kocak malatan jaga nengkuban asahanakeun ya nangkarak asa luhureun nyangigi rasa gigireun Subhadra birahan jeung terek jadi rana Gusti ampun kula keningan ratu moal ngahukum pamarentah moal nyiksa angin nu bakal jadi hakimna diri lianti lagu lampah pribadi Pak RW hari ring wae cenah Kang. Iya. Oke. Udah. Saha ngaran mare? Saha ngaran mare? Didi. Itu ganteng gitu ya. Mau balik ceritanya teh. Mungkin jam tuh balik. Sebalik-balik aing mah.
Kaula rek nanya ka anjeun. Nanya naon? Apal di mana ngancikna si Arjuna? Arjuna ajar gede. Arjuna mah eueuh di dieu. Tapi Arjuna aya di dieu. Nu balik bangsa. Kapalingan naon ku aing. Geus kapalingan naon ku aing nyebut bangsa. Dipae siapa aing? Kedah ngarerepot di podanan ku siaga aing bakal kojor. Jadi paehan ku silega aing bakal bae. Naon ki? Ari papirana naon bieu? Dek teu beunghar kumaha pabidan mah. Guru ongko, tukang parkir ongko. Batur ngaheujeun ge mah terus. Teu beunghar kumaha. Allahu Akbar Gusti Nu Agung. Hampura we pakades ngalantur. Teh nyolaya teh kampung Tohada Sabilulungan mantap aya Sabilulungan masa gotong royong naon sia bedana kurung jeung oner lain sia lain naon bedana kurung jeung oner sia lain taluk teu ari kurung mah dibukakeun lawangna teh manukna hiber ari oner mah dibukakeun onerna teh manukna asup manuk hiseni Korwe RW 7 eta korwe di mana saya RT hiji apa ai dalang boga manuk teh boga kumaha jelema mah kumaha irungna panjang eta na ge Ayah ketua UKM di dia. Hirup asaku nikmat deui. Paingan geuning cek katerangan dina surat Ar-Rahman. Nikmat anu mana anu rek dibohongkeun ku anjeun. Paingan dengan cek Allah wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha wa in jeung lamun la tuhsuha dek hitung nikmatallah ka nikmatan ti Allah Subhanahu wa taala moal kahitung lobana piraku atuh teu keung naha kira-kira na nikmat ngiceup ayeuna lain ti Allah nah nikmat ngiceup anu kamari pamere ti Gunung Singa yang nu mana nu bakal bisa mereng ngiceup yang nu mana nu bakal bisa mereng ngarenghap walak lamun lain ti Allah kudu ngambak wae tina nikmat oge teh geus ngajeblak eta nikmat nu mana nu dibohongkeun ku anjeun teh geurape
Ih, si eta aya. Diajak ngawangkong sia kalakah cacengiran jiga monyet. Kalakah ceramah si gelok. Mana siga bentuk-bentuk corona. Kain nyebut corona. Nah, corona siga aing gitu. Mirip Corona teh ditakdirkeun ku Allah diturunkeun lamun eueuh corona ayeuna anu beunghar moal nyumbang sembako. Tuh, ya. Kurunyung sembako apa naon bantuan ti pemerintah. Eta teh ujian keneh keur urang. Naon ujian teh? Heuh. Ayeuna ieu teh pikeun tong, ieu teh kurangan tong. Nu kitu teh pejabat anu teu bisa ngaji. Mata piring tahun sabarahanya pejabat teh kudu bisa maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bisi pajar dalang teu bisa ngaji aing mah. Bisi pajar seni haram ieu mah. Sabab naon? Kayak aing jongjong sia ka anak heula. Kagok can ceramah di keur direkap ku pakades yang bisa nyerenkeun. Mun asa polontong etan sok salat bakal ageung cenah ganjaranana urang berjamaah. Itu kan berapa? Lamun salat ngarap-ngarap ganjaran lir ibarat budak dek mandi. King geura mandi engke geus mandi dibere duit. Daek na mandi nempo du. Daek na salat nempo ga. Elo gitu mah. Nah kumaha cenah atuh salat mari do we ikhlas. Dek diburuhan, dek teu diburuhan. Kumaha lamun cek Allah teh dina teu diburuhanana ge sia teh nu a tuh kira pe apa natra tina katerangan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Dadang tukang salat bakal jadi pangeusi neraka. Salatna anu hayang kapuji. Ai salat jeung batur surat teh panjang sageus. Walaupun Yasin ai salat sorangan qul huwallahu ahad. Gerape. Ngarti teu dina aweh salam luak lieu dirinya. Hah? Acan ngalieu ka naon sok lain saluak liukna nu sangsara dulu urang anu miskin baraya urang nu miskin bereun urang sangsara tinggalkeun aing lain saliuk-liukna na salat teh eta teh madugana kenapa rere tukang gong rere tukang ridho we ikhlas ngalaksanakeun ibadah maka Allah Subhanahu wa taala. Bisi we ayeuna tukang seni ceubeureuh teu bisaeun ngaji. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Pan ngeureuyeun di RW 23 mah ngaji ilmu tajwid, ilmu mentek, ilmu sorof tuh diajarkeun ku Pak Agus. Lanceuk urang oge Abah Aca pan ayeuna diajar Abah Oyo ompong. Mak, udah. Ulah seserian wae, Pak. Gelut cek aing. Hehehe. Bang, tepikeun kaki euy ciptaan Gusti Allah nya. Wah, ini loba omong. Kelut teh guys. Awas Kang. Gerakan lah Kang. Oh Kang, pakai ditukang itu kumaha aja. Mana uhoy?
Awas. Ya. Eta gerakan naon eta? Cilakai. Layuan nening laga tiru pelut sisi sabadarat kapirarai siang wengi untung tipung tamang beas laksana kapiduriat Alah, sia. Awas. Kaling bagian pepep. Bagian karbit. Baru kumaha apa ngomong aing? Ah. Kewak ya ah. Tenun di hanelem sim tuna di hanyuang sia anu sresinenan banting binantingan kawan tenan di satengahing marga sopana marga jalan sok anak alas pringgan di ngacara Raden Gatot Kaca nu kumalayang ni gegana wiyati nuju patroli tina gendenganipun waledan kang tuwita.
sewu gajah mata perwira bagian kenal di satengahing marga kenal di satengahing marga Raden Gatotkaca anu nuju patroli menegsa kedap konira kegeningan sejumlah aparatur negara bupati menteri pertahanan sipil ayo urang babarengan gawe nuran cage singkirkeun leungeun baju kencak atuh geusaan ngahontal negara adil negara makmur saya curing iliwuri setan mindah rupa kelong anu newo-newo maka iya angkatan darat angkatan laut angkatan udara maka iya caricing pagekancing saring sapagek gawe nuran jagi babarengan usian kamardikaan ku karya-karya anu nyata usian diri usian jiwa ku karya-karya anu terpuji merenang geus waktuna anjeun Gatotkaca capai kukulna sabab deui pahlawan di nagara Amarta dipikasieun kukulna iwal ting maneh Gatotkaca ketukin pangarti maneh adang pada adut lu ampar tiga impula gaca ya sok sanagian anjeun sakti mantraguna Gatotkaca tapi kula anu nurku sasiku ngejatku satu nyambe pendengaran maneh Gatotkaca ora kapinuga naon si Arjuna maneh ai alokna ai tim suksesna tim suksesna jadi tim sukses ai terap-terap gambar
nanti pepegat senal aing. Ampun. Wani marang aku Gatot Kaca. Rawan di tinggapun. Lu lanak bolan. Ijen pituk ama maju. Maju Gatot Kaca. Yang dumapara Maha Prabu Kalos Rengeng dipun jawab dening Raden Gatot Kaca lengit Rinu Sayati ilang warna senyata dan dia Sukma Akmana Dewi Gereng Permai. Sukma Akmana Dewi Gedeng Permudi. Gatot Kaca, Gatot Kaca. Ya kalau sang dibayana, bakat tome badan payah harapan mana Gatot Kaca. Kaulah sang yang dibayana. Ya maksud tujuan naon anjing ka negara Marta. Kaulah neangan Dipati Arjuna. Ya maksud naon anjing ka Arjuna. Di podaran ku kaulah Arjuna. Naon usaha Arjuna. Aing sirik si Arjuna pamajikan loba.
wani kan aku orang wani ini apa sobat orang pada aduh terus hampir 3 dinasti Kersak yang tumapara Raden Sangyang Dipayana dipun jamak dening Raden Gatotkaca lengitin sakti ulang warna senyata gadia Raden Arjuna kali Gatotkaca
akhirat nyegemakeun. kenal di satengahing margi kenal di satengahing margi naon kita tuh memang mang dikupuk teku Dewi Gedeng Permonian masih kena panasaran kama Gatot Kaca. baik ulah milarian obat aya kilu lapung kakarena geus ayeuna mah geus pada salamet sareng Sakitu meurina perjuangan mang anu diudag-udag ku Dewi Gedeng Permoni Gatot Kaca. Carios Sangyang Dipayana mung sakitu anu tiasa kahaturkeun ku nyangakeun sabrang salayan lebet ka cabe mah hante ucu nyangakeun tami lumayan lebet ka sae mah wah teh ucu dagdeg dong geuningan tebih tinu sanes ucu mung ieu mah geuning tama we wah kaul disungkeun ku Pakades Ismawanto Somantri karasan pamimpin uwa pribadi eta teh ucu si ganteng kalem teh eta ucu ulah janten tunggul sirungan catang supaan gantar kakaitan cing punah ku raja pamunah ucu kararuan sadayana atuh Pakades sing langkung majem dina mingpina desa teh nyolaya atuh perangkatna sami sing pada sehat sadayana masyarakatna sing sehat sing sadar bernagara sing sadar bermasyarakat ucu bapak pimpinan sing langkung gemuk ucu sing seurjo sinar budaya ucu enjing minton kupak panginten bajidor sakitu panginten anu kapihatur tutus langkung ke panghalang bobok sapanon carak sapakan bilahi fisabilillah kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.